anu eta naon kita batingai 2 miliar keur miliknya aya di gua heula mah kardus cenah ngadenge teh itu na kardus dipicen ku budak cenah duit teh beak we dan duit na kardus supaya teh kanyahoan pamajikan heeh nya bener teh beureun da bisi supaya aman teh nya bro aman ku budakna dipicen aduh camplang akhirnya camplang mah beak duitna di kapange kok kan leungah mun kanyahoan ya geus diduruk teh kanyahoan duduk kanyahoan mah kadahar beureunya ami teh kanyahoan ieu aduh duit teuneun begitu saja ya kan ya